Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Pengkuh Janten Saksi. Dumasar kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dugi ka 14 sareng nas nu janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-11 anu unggelna kieu. Tapi sanggeus meunang 3,5 poe ku Allah diasupan deui ambekan harudang harirup deui nepi ka jelema-jelema anu narenjoeunana kacida sarieunana. Para mitra, kitab Wahyu teh nyaeta serat pastoral anu diserat dumasar ti tinggalian Yohanes di Pulo Patmos. Maksud serat ieu teh utamina pikeun ngagugah pangharapan sareng sumanget ka 7 jamaah di wilayah Asia Leutik supados tetep satia nyekel ka percantenan sanaos dikaniaya. Para mitra, dina bagian kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dugi ka 14 Yohanes mengkuhkeun saksi-saksi Gusti Allah anu bertahan dina kasangsaraan sareng kaniaya. Para saksi ieu dilambangkeun minangka 2 tangkal jetun sareng 2 lampu nu aya di payuneun Gustina sakuliah bumi. Tangkal jetun ngalambangkeun istrenan Gusti Allah, sedengkeun lampu mihartos caang. Aya oge anu nafsirkeun yen tangkal jetun sareng lampu teh mihartos lisah anu ngajantenkeun eta lampu teras caang. Duanana nembrakeun kapengkuhan dina ngajalankeun tugasna minangka saksi. Nalika misina rengse digambarkeun anjeunna bakal tarung sareng sahiji sato ti guha kandungan bumi, tapi kawon dugi katiwas duanana. Mayitna ngalalumbuk di jalan raya, dilalajoanan ku jalmi-jalmi ti unggal bangsa, ti unggal kaum, ti unggal basa, ti unggal seler bangsa. Lamina dugi ka 3,5 dinten. Teras ku Allah diasupan deui ambekan, harudang harirup deui dugi ka jalmi-jalmi anu nyakseni teh sarieunun. Dar harita keneh digedag kulini anu kalintang rongkahna. Teu kinten-kinten dugi ka 1/10 eta kota lebur. Jalmi-jalmi tariwas, seug masing-masing jalmi ngangken kana kaagungan Gusti Allah. Para mitra, pesen pastoral ti kitab Wahyu ieu ditujukeun kangge urang salaku saksi Kristus di tengahing dunya. Aya seueur tangtangan, panolakan, malihan mahahalang urang dina masihan panyaksi kangge Kristus. Nanging sing tetep satia margi Gusti baris nohagakeun panyaksen urang minangka lampu anu nyaangan dunya. Dugi ka jalmi-jalmi baris harookeun sareng ngamuliakeun Gusti Allah nu di sawarga. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge pangenyepan danget ieu nu maperih abdi sadaya supados satia sareng pengkuh janten saksi Kristus di tengahing dunya. Sanaos seueur tangtangan hahalang nanging Gusti baris nyarengan sareng nohagakeun panyaksen abdi sadaya minangka lampu anu teras nyaangan sakuliah dunya. Pamugi pangenyepan ieu janten berkah kangge abdi sadaya nu ngiatkeun sareng nyeuketan iman abdi sadaya dina ngalakonan hirup sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kami sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.